pepeling ka anak Adam dina bahasa Sunda. Anak Adam dawuh Allah mane dijieun taya lian pikeun ibadah lakonan. Anak Adam maneh ulah katungkulkeun kana dunya sabab peka ditinggalkeun. Anak Adam maneh ngalakonan dosa saha anu nyalametkeun tina siksa. Maneh lamun ngarep rahmat kami kudu pisan netepan bakti ka kami. Lejeng maneh mun sieun tina siksaan eta kudu tina doraka jauhan. Lejeng maneh sok eraku pada jalma henteu sieun ku Allah sakama-kama. Anak Adam ulah poho kana maot karana ari maot ka anjeun pogot. Geuning maneh ayeuna keur mapai jalan tangtu anjeun nepi kana panungtungan. Anak Adam pek pigawe amal hade karana nu jadi kunci surga engke. Lejeng tinggalkeun sagala gawe goreng sabab jadi kunci neraka siksaan. Anak Adam gedong-gedong nu di dunya nuku anjeun dijieun direka-reka pasti pisan ku anjeun teh ditinggalkeun. Jadi ka anjeun matak ngalangsakeun. Anjeun pindah ti dunya ka pakuburan. Dina pakuburan tangtu disampakeun. Mun boga amal soleh tang tuna bunga, lamun mawa dosa tang tuna ge susah. Pakuburan mungguh kajal manu soleh kasebutkeun raudhatun minal jannah. Hartosna teh patamanan nu di surga monggo kanu doraka
anak Adam ari nungu wungkul dunya tangtu hirup na di dunya hayang lila ari jalma nu resepna ka akhirat di dunya tang tusonona kana maut ieu nadem pepeling rejeng wasiat nu kadua rek disambung deui mapan.